haji kita kubude cenah aya kebon kacang jeung tanggal jamu tuarseun ka urang teh euy. Iya lain anu diwarseun ka urang teh kacang teh, tapi kacang nama leubeut euy si haji teh bener. Aduh, halus kacang nama. Euy. Kacang nama alalus euy hasil teh ke bulan hareutna ya. Lumayan si haji bener euy kita ditawaran teh euy. Jamunan ieu lain nya si haji teh bisi salah ya. Jamu si haji teh pantesan si haji teh loba duitna euy. Jika namun dibikin KDX, aduh, menating dek tere beunghar, nah dia jualan jamu, alhamdulillah lah si haji sakieu mah. Paman si haji na ngawariskeun kebon teh teu nongol-nongol lah dek mah. Ah ini mah kadila we sudah si haji. Astagfirullahaladzim, koplok haji, dewek jadilah buh tungtung nama. Karena balik kita si haji dek mah. Bagong, iya tamat si haji anjing meni alalus ya dijualan mah ku aing mah. Gong, iya senang pabelit ting. Iya tamat si haji alus kieu kudu dijual ke penting lah. Ajakan ke si ustad. Ini gede kayak mah. Bagong, si ustad labu kunaon itu? Bagong. Bagong, si Ustad itu alah-alahan kunaon itu? Ustad. Kunaon? Eta sia labu nya sorangan. Kadipa eta jelema teh? Tolongan dewek nya labu. Aduh, aing mah aduh. Pejuh eta di aya naon di dieu di dewek ngapanasaran bangun-bangun ya pejuh teh geus. Eta tamat si haji orang tahu engke penting jualan ke pasar. Mas supaya dijualnya itu kebon geus dibikin ka dewek si haji teh supaya wae ngomong teh. Ya. Ngejar. Oh, aing ngomong kasih ustad. Kadung atuh ngomong kasih ustad eta tamat teh diurus ke si ustad geus balik lah. Budak untung dewek ka dieu ulah ilih ka nyahoan eta budak digana lamun tadi intip kebon si haji teuing sigana teh. Anu mah balik lah ek nyangan si haji cenah mah. Sumpung teh ka mana ieu teh? Katanya dengan bangunan jeung dewek si goblok teu manggih-manggih dewek. Aduh, astagfirullahaladzim. Teh si bos empleng teh mun aing moal mun aing dengan gawe-gawe nu lain mun paruku. Dia sebuah semplengan dia kumah dari tadi di subuh sampai ke maghrib dari tidak datang kalau kumah gamoh hell dari nungguan ke subuh sampai ke sore tuh datang si goblok bos semplengan mahal teh mantap aing mah di nungguan jadi nunggu bos tuh mahal bos teh duitan buruk dan malu kumah ada wek nungguan di sore mula. Sakadorongkeun aing sia. Mahal ting. Congnya nyampe kumaha mahal sok aing bisa. Aing sok ngomong naon deui da aing bisa ngomong mahal mah sok. Kenapa pun ngomong gitu? Mahal mah kitu sia. Itu jelema conge mah ngan ngomong mohel. Ngomong sia teh jelas conge, teh jelas conge. Besah ini mah balik ke nungan si hajina ya. Nungan jamu jeung kacangna kayak mah menyanyi teh kieu-kieu wae dewek mah euy. Borongkeun kacang jeung jamuna aduh. Kadang rupain tere beungharna pasti nu agung. Usah ini mah balik kelan yang ala si hajina. Enak mah yang ala si hajina ngarah tere hasil urang euy. Usah ini mah arek salat heula sugane papangin jeung si haji.
Assalamualaikum Ji. Beda ya gitu duit gitu mah bentar dengan aing euy. Iya, dan hasil tahunan yang bulanan teh hasil ada 18 juta. Iya, gede Ji tahun nama hiji 800 gitu cair beureun. Hiji 800 kumaha ieu 18 juta. Usaha penghasilan ini sakieu tah per bulan yang tahun teh 18 juta. Tah, ieu teh penghasilan teh 18 juta. 18 juta kumaha Ji geus boga teh hiji 800 si haji kumaha. Iya teh 18 juta panang nulis lagi iya tah. Euy teh pan hiji 800. Orang yang tolol. Bisa Itu hidup Ji tolol. mana? Atuh pan Jadi ieu tolol, Bang. Iya tah nang hitung ieu. Si Ustaz teh kumaha pikiran apanya teh 18 juta. Lain hiji 800 geus we diajar deui tah angkana ge diajarkeun di imah datang ke imahnya. Jadi kieu tah nita ka imah teh lain naon nita diajar ngitung deui maneh soalna ieu teh 18 juta lain hiji 800. Ji geus gila, urang geus ieu geus ateuleun lah. Batu lo kali cokot panjang beneran aya bagianna. Nah ieu ge ragu jeung soranganeun. Mah si haji teh korupsina gede nang teu mikir dawek diberesak kieu 100.000. Nang teu mikir si haji dek mah pikiranna kumaha. Kuliah ge mama juga yang baratan. Bener Ji teh. Bener Aduh, kok. nuhun teh Ji nya. Pangurusan kebun dari itu ayo. Ayo tuh ayo. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Kebon teh nu mana ieu apa lain? Pokona di dieu ka itu teh tah. KBG nu haji teh. Bisa yang disurvei ka itu gaya nah hayu. Ayo tuh. Lain Ji kamari teh orang geus nyurvei kebon maneh maksudna besi salah, nah orang survei deui jeung maneh kitu. Hayu atuh. Rupa-rupa si haji pan mau ieu mah kudu papager Ya segala. lain mah bisi eta iputingnya bahaya. Lain Ji ieu teh kebon kacang teh anu maneh lain. Oh, iya tuh nu abdi tah sadaerah oge. Haji tong melang mal omset ieu mah sabulan 2 juta mah naik lah. Oh, Kacang siap, mah Ji hungkul. lah, pokona mah. Ada ibu-ibu anjay. Tah ieu tah jam urang teh anu jadi sabulan teh 18 juta dan ngasilkeun Atuh, teh. ih. Mata kan tong hari Ieu mah cara aman urang tere beunghar teh Oh, mah Ji. atuh bener. Bisa ngalekeun si itu tuh bos empleng tuh. Nah, kitu cara nama mah. Pokona mah kieu lah, nama geus dilihat. Dealnya. Daek mun tere beunghar mun nya geus diserahkeun ka daek mah si haji. Udah mah duwe beuneunya hidup urang.